Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, simkuring dina waktos ieu bade ngaduikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Kabakaran lumangsung di wewengkon padumukan padet di Jalan Pagarsi RT 7 RW 4 Desa Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Gemblengna aya 5 imah kakeueum ku maung beureum. Kapala Seksi Penyelamat Balai Pemadam Kebakaran jeung Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung John Erwin Indradi nyebutkeun kahuruan lumangsung poe Kamis beurang. Katinggali sejumlah warga gotong royong barengan seuneu anu ngahuru imah warga di Jalan Pagarsi, Kota Bandung, Kamis beurang. Kalayan laporan warga, petugas pemadam kebakaran langsung angkat ka TKP sareng barengan seuneu. Insulasi dilakukeun pikeun nyegah seuneu narekap ka imah anu sanes. Lokasina kahuruan di wewengkon anu padat pendudukna rada ngahesekeun petugas sabab loba warga satempat anu hayang ninggalina. Numutkeun John, sangsi ngadenge ngableduk di salah sahiji imah di lokasi seuneu, sanggeus dipariksa imahna kahuruan, cek John via SMS. Tim PB di sekar anu narima laporan langsung ngirimkeun 10 mobil pemadam kebakaran. Sanggeus sababaraha menit berjuang jeung panasna seuneu, petugas pemadam kebakaran jurun mereuman jeung niiskeun seuneu. Pada saat ini hanya melakukan pemadaman gitu ya, dan alhamdulillah dalam jangka waktu kurang lebih 1 jam ya kita bisa dilakukan pemadaman seperti itu. Yang terbakar berapa rumah Pak Kadis? Yang terbakar ternyata ada 5 rumah ya, dan kemudian juga ada sekitar 6 kakak dan semuanya jumlah ada 20 jiwa gitu ya. Dan tadi juga ada sebagian yang lagi mandi katanya, boleh kiranya barusan juga gitu, seperti itu ya. Nah, ini juga kami turunkan semua ada sekitar 10 unit ya, 10 unit kami turunkan, dan kemudian anggota ini sekitar 60 orang. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta jadi manfaat kanggo pamirsa sadayana wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.